Ieu teh waktu zaman SIM kuring ke SD. Tah di dieu teh baheula Bapak SIM kuring ngabedah ieu sawah, ngajib bebedahan baheula. Jadi di dieu teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dinten ayeuna SIM kuring alhamdulillah parantos dugi di lembur SIM kuring di wewengkon tempat calik kancik SIM kuring nyaeta di Cianjur, langkung tepatna Cianjur Kidul. Tah walawargi sadayana SIM kuring ayeuna teh kalarasan aya di sawah tuh. Endah kieu nya pemandanganna. Upami kapal dieu tah ieu teh di pengkeureun abi tah nu biru teh ieu teh laut kidul. Upami kapal dieuna tah kapal dieu teh Bandung gitu, ka daerah Bandung. Margi teh di mah tos caket teh Cianjur Kidul mah. Tah urang lelumpangan heula nya ya. Jalan ge ieu mah galengan tuh. Janten abdi mah upami setiap wangsul ka lembur pasti bakal ngajug juga sawah ieu. Margi di dieu teh seueur dongeng hirup SIM kuring di dieu carita hirup. Seueur pengalaman lah itunya di dieu teh. Ti kawit abdi umuran SD dugi ka SMP, SMA. Mung anu langkung inten nama umuran SD abdi teh sok di dieu teh gitunya. Margi SIM kuring ilu biung sareng pun rama. Janten ieu kapungkur teh ngadamel sawah ieu teh nu duka palih mana nya palih dieu da pokon kapungkur teh sareng pun rama di dieu teh. Asa kakolot sorangan abdi mah. Gitu ka dieu teh. Jadina teh lamun abdi wangsul ka lembur anu paling utama pasti abdi ka dieu. Endah kieu para wargi sadana. Saha teu teu kabita tah ieu teh kapungkur mah saung sawah di dieu teh. Ayeuna mah janten tempat calik ngancikna pun aki. Saha anu teu kabita tah kalarasan SIM kuring anjang teh keur mumujuhna gede pare ieu minangkana mah. Jadi endah kieu. Halus harejo. Tuh.